Video kamari nu ti payun nyarioskeun perkawis tata cara motong kuku. Ayeuna nyarioskeun dinten anu sae dianggo motong kuku. Masih dina kitab Bajuri ala Ibni Qasim al-Ghazi Tahasyiah Fathul Qorib karangan Ibnu Qasim al-Ghazi urang Gaza Palestina. Juz awal halaman 221. Dina kitab nu sejen aya dina I'anatut Thalibin juz sani halaman 84 sareng 85. Jadi aya sami kateranganana, sami betna tak nyanakna hiji ya baik. Asyara Bismillahirrahmanirrahim. Asyara tos ngaisarahkeun sahabaduhum sapalihna pirang-pirang ulama biqaulihi ku ucapanana qasul ado piri ari motongan kuku, motongan pirang-pirang kuku yauma sabti dina dinten Sabtu akilatun matak ngawaris kana gaduh panyawat anu ngaruksak kana badan, tabdu anu peretela eta panyakit. Sing saha jalma motong kuku dina dinten Sabtu matak ngawaris kana gaduh panyakit anu ngaruksak kana badan. Wapima yalihi, wapima sareng dina poe yalihi anu nyandingan eta poe kana poe Sabtu yudhibu matak ngaleungitkeun al barokata kana kaberkahan. Motong kuku dina poe Minggu matak ngawaris kana leungitna kaberkahan. Wa alimun sareng ari nambahan pangarti, nambahan alim, jalma alim. Padilun tur anu utama yabdu eta pertela motongan kuku bitilwi hima dina poean anu saentas Minggu sareng Sabtu, berarti dinten Senen. Motongan kuku dina dinten Senen matak ngawaris kana ka alim, jadi jalma alim, jalmi anu utama. Wa iyakun pisulasa, wa iyakun jeung lamunan aya eta motong kuku pisulasa dina poe Salasa pahdar mangka kudu ati-ati anjeun al-halakahu kana karuksakanana. Berarti motong kuku dina dinten Salasa matak ngawaris kana karuksakan. Wayurisu jeung matak ngawaris asua kana kagorengan fil akhlaki dina akhlak. Robiuha nyaeta poe Rebo. Motong kuku dina poe Rebo matak ngawaris kana suul akhlak, goreng akhlak. Goreng cau, goreng pisang ngeunah, goreng akhlak mah teu ngeunah. Wapil homisi jeung dina poe Kemis algina ya'ti liman salakahu. Algina ari kabeungharan ya'ti bakal datang liman ka jalma salakahu anu berjalan atau berusaha. Motongan kuku dina poe Kemis matak tambah-tambah kabeungharan atau ngawaris kana kabeungharan. Tapi lamun berusaha ari cicing wungkul mah tibang motongan kuku we nya rek ti mana beungharna. Wal ilmu jeung ari ilmu, wal ilmu jeung ari pangarti, wal hilmu jeung sifat santun zida
anu nambahan eta ilmu jeung hilimpi urubiha dina anu nyantel kana poe Kemis berarti poe salas poe Jumat motong kuku dina poe Jumat matak tambah-tambah kana ngawaris kana tambah-tambah ilmu jeung ngawaris kana sikap santun. Anin Nabi ti Kangjeng Nabi rawaina tos ngariwayatkeun abdi sadaya paktapu mangka anut anjeun kabeh nusukahu kana ibadah. Ieun hadom ngagunakeun bahar towil atanapi bahar basit bisa digunakeun. Bahar towil manganggo wajan paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun. Bahar basit mah mustafilun pailun mustafilun pailun. Kan terapkeun kana ieu bait qasul adopi riyau masabti akilatu tabdu wapi mayali yudhibul barkata. Tapi hakada sing ingat istaharatos masyhur hadhil abyatu ieu pirang-pirang bait lakin kola tetapi nangandika sa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar wa qad istahsyara ala alsinatin nas nyata geus masyhur dina tiap-tiap pagawean jalma. Adapun ayeuna panyakit tanapi kabeungharan teu bisa ta'aluk teu bisa cumantel kana motong kuku ngan ieu mah sabab ari hakikatna mah urang kudu yakin we sadayana hakikatna tina takdirna Allah. Ieu mung ukur sabab tina motong kuku dina dinten-dinten tertentu tak tinggal pilihan ku urang. Wallahu a'lam bishawab.